Apa itu kirca? Kirca adalah singkatan dari kiripik kaca. Dan kiripik kaca adalah bahan utamanya dari singkongnya, guys. Singkong yang dikupas lalu dibersihkan terus diparut. Setelah diparut dikukus sebentar terus dicetak. Terus dicetak langsung dijemur di panas terik matahari. Terus jadilah berbentuk kiripik kaca. Tapi terus dijemur garing teh nya henteu langsung asa. Eta teh mentah, tanem bewe ieu teh diasakeun ku abi. Meun prosesna teh aya nu disangra, aya nu diopen tergantung ieu na masing-masing. Aya nu digoreng oge meureunnya tapi duka abi mah teu acan nyobian digoreng. Abi mah prosesna kieu nya guys disangrai. Yeula si kiripik kacana teh dugi karenyah tato sarenyah teh nembe we dibumbuan. Ternyata tidak semua orang tahu ieu teh naon cenah bahanna tina naon. Ku abi tos dijelaskeun nya secara detailna kurang lebihna lah bisa cek-cek Google atau YouTube aya. Tapi ku abi nyobian searching di Google mah terbuatna teh tina saripati singkongna jadi henteu pul murni tina singkongna langsung. Jadi singkong anu geus diolah jadikeun tepung tapioka anu sok aci-aci teh geuning. Tuh ari anu abi mah kieu nya secara detailna jadi henteu transparan teuing kawas kaca. Jadi aya serat-seratna khas singkongnya tapi tipis banget rasana teh renyah. Mun renyah ada masa Allah diosrengkeun geus sabaraha lami. Nya cek abi ge dina sakatel ageng kieu teh ayalah kurang lebih sajaman meureun ngosreng-ngosrengna teh. Terus diosreng-osrengna teh da soalna lamun eureun teh tutung di handapna. Jadi ieu mah kiripik kacana teh full barulet nya insyaallah komo dikirim nama packingna aman. Paling aya bubuk-bubuk saalit wajar lah meureun. Da pami ngabungkusan nama abi teh teu dilebetkeun anu bubuk namanya guys full anu barulet. Mata karaos pisan pur rasa singkongna teh jadi singkong anu digaringkeun geuning kumaha rasana. Ya kurang lebih seperti itulah rasana. Kanu penasaran masok nyobian tuh tingalinya guys. Murang kali abi oge resepeun ieu teh lamun keur ngosreng teh wajib pokona mah jang teh kedah di wadahan. Ya di wadahan khusus si bocil samangkok kieu mah seep we sekalian ngakmam. Jeung mun geus ngakmam sakali teh sok alim eureun. Wajar lah seueur anu teu terangnya ieu teh naon kitu kan. Nah ieu mah makanan khas Ciamis lah pembuatanna mah pabrik-pabrikna teh seueurna di Ciamis soalna abi meser bahanna oge ieu ti Ciamis. Jadi abi teh meser babangeuna ti Ciamis sebelahan lah jeung Tasik Ciamis mah. Jadi nya lumayan deket henteu jauh henteu. Pokona mah cus nya kanu teu acan nyobian kiripik kaca teh naon cobian cek Karanjang Koneng.